Abdi Syauki. Abdi Davina. Abdi Raffi. Dinta dia. Arurang bade. Yogian. Jajanan-jajanan khas Sunda. Anu asalna ti Jawa Barat. Yuk, Pokoknya, yuk atuh. orang. Let's go. Let's go. Janten, ayeuna orang pas aya di Jalan Alkateri. Alkateri. Alkateri teh. Nyoli. Jadi Alkateri teh di itu jalan apa sih? Terus ieu teh jalan Alkateri. Janten di seputaran Jalan Alkateri teh banyak pisan jajanan-jajanan khas Bandung anu bisa orang cobian. Hayu atuh orang cobian. Yuk. Nah, jadi urang teh geus nepi ka jalan Alkateri. Alkateri ieu teh kasohor pisan tina jajananna macam-mata jeung kasohor ge tina bangunan-bangunanna anu asli atawa heritage bisa ditinggali. Vintage bisa ditinggali. Nah, bangunan teh dijaga pisan kan anu bade arorang sorot dina jalan Alkateri teh ieu kulineranana. Kulineranana anu telah pisan di Bandung teh nyaeta di Alkateri didinya paling banyak. Jeung cendolna anu bisa budak di urang pada jalan. Bade nyobian ini lotek anu geus aya di tahun 1888. Nah, lotek ieu teh kasau pisan di Bandung. Ieu. Penyajianna teh juga dipincu sapertos kieu. Pangaosna ngan 12.000. Jadi merah pisan jeung enak pisan. Yuk, kurang nyobian. Teras di sebelah naoge aya nu icalan es cendol. Ieu ge haus pisan pokona mah. Jadi janten makan lotek sareng cendol mantap. Ayeuna jeung bapaknya. Ayeuna urang cobian gitu. Ya. Haus pisan.
cara penyajian. Semua kali. Iya. No, lihat ya. Itu saya Ya, ada lontong. Ke sinate iya lontong terus aya toge kerupuk terus ieu aya walu kangkung oge pokokna mah rupi-rupi sayur-sayuran we aya lah pokokna mah segala rupa terus apa pakai bumbu kacang gitu. Nah, terus atos makan lotek teh sangat gitu enaknya jadi sebelah tukang loteknya ada tukang cendol. nah ini cendolna Gulanya bos. nah ayeuna orang cobian Maki gimana? enak seger-seger Iya cendol teh 11 kan 6.000. Jadi merah pisan sakola mah 6.000 teh ngan dapat aqua di mah bisa dapat cendol jadi 18.000 teh iya hiji lotek lotek jeung cendol oge seger teu manis teuing jadi pas lah pokona mah Nah, ieu cendol nu aya di sebelah lotek nu tadi. Nah, saking enaknya ini kurang abdi geus beli 2 ya. Mantap pokoknya madep lah. nah 4. 5 iya 4 Manis ya, gula namanya juga kan. raos Kata Uki raos pisan. Ayeuna arurang bade nyobian bola obi anu aya caket lotekna oge. nah jadi iya teh kanina bola obi nah ieu teh bola obi eusina hiji bungkus teh kayak 8 siki 8 Hargana? hargana 10.000 kan 10.000 cobiannya sok coba ya panas kan ya guys panas kene sok Davina coba ya ini mah bener panas apa Kosong. nah iya teh bisa jadi crispy Iya, ini dari teknik cara gorengnya nih. Dari tekniknya. kumaha Rafli Raos lah ya. Sampurasun balik deui jeung topik 5 di episode 2. Ayeuna arurang bade nyobian kue cubit di Asiong dina Jalan Sultan Agung. Nah, jadi kue cubit teh nyaeta jajanan khas Sunda anu ngeunah pisan. Ayeuna keur ngehits ya. Nah, jadi kue cubit teh nyaeta adonan kue anu dicetak dina
cetakan jadi rasana teh leuwih kumanya leuwih ngeunah lah. Nah rasana teh aya banyak varianna, aya red velvet, aya matcha, aya taro, aya coklat. Nah, jadi kue cubit ayeuna teh loba rasana da jiga baheula kue cubit ngan aya hiji original. Nah ayo urang cobaan. Ayeuna urang bade nyobian nu rasa original. Jadi amisna teh pas, terus teksturna teh lembut. Sareng ini ieu teh nu mateng jadinya amisna juga teu terlalu giung gitu. Ayeuna urang nyoba nu rasa kedua. Nah ieu rasa red velvet terdehit saya. Jadi langsung ya. Jadi gareumnya. Nah oke, jadi rasa red velvetna karasa pisan, amis teuing teu giung, terus teksturna lembut, soalna nu ieu dipasakna teu asak-asak teuing jadi setengah matang, jadi enak. Wow. Ieu nu pamungkas. Ngaranna kue cubit Ieu nu rasa taro, ieu nu original, ieu nu Thai tea, ieu nu matcha, ieu nu coklat, sareng ieu nu red velvet. jadi rasana teh rumit-rumit. Ayeuna urang bade nyobian nu Thai tea. Jadi nu Thai tea teh rasana amis. Teu jauh beda jeung nu original. Tapi ada aya rasa yang nunjukkeun eta teh rasa Thai tea. Nah di bade ngaraosan nu rasa macan. Nah macana karasa, jadi macana teu loba teuing jadi amis nage karasa gitu. Teu jauh beda oge jeung original amisna pas. Jadi sakitu reviewna di kelompok 5. Jadi ada orang teh geus nge-review opat dahareun. Anu kahiji aya latte, cendol, ulah ubi, jeung kue cubit. Mun cek hidup, naon sih nu paling the best na nu ngeunah pisan? Menurut abdi sih nu paling ngeunah cendol. Cendol, mun cek abdi ulah ubi. Mun cek Yara, Mun cek abdi sih kue cubitna. Cekap sih lotek lah, lotek juara. Nah, tong bilang oke, di like, di like, Komen. komen, jeung subscribe